Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi ka dangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Bogel Raja Begal bagian anu ka dalapananya pamiarsa. Bagian anu katilu gitu. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceuk Rebeka Almaira ti Palihan Majalengka. Kangge Aceuk Rebeka ngahaturkeun reunuhun laksaketik kabingahan, rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lain naon, mamang masuk bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Bogel Raja Begal bagian anu ka tiluna. Kumaha salajengna? Sor cekopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzelan di tengah jalan. Tumpak, tungdung, tes. Para wargi sadayana, harita si Bogel geus nepi ka imah, geus didagoan ku Cewati pamajikanana. Sok atuh beas teu ditunda hareupeun Cewati, duit pamulanganana oge dibikeun. Nyi nyesa 7.000 duit teh nyi. Ya akang rek ngasupkeun heula tokennya, itu geus nit-nitan bisi pareuman den. Cek si Bogel bari tuluy ngaleos arek ngasupkeun token listrik. Cewati teu nembalan ukur ngurutan tarang sabab sirahna karasa puyeng. Duit 7.000 mahi keur naon? Keur isuk jajan barudak, keur meuli dengan sangu, keur mayar kredit, bari aya ondangan satilu-tilu ku tiluarna oge kungsi kahutangan basa nyunatan si Rudi. Apan ari geus kahutangan mah ondangan teh jadi daek teu daek kudu naon. Kieu-kieu teuing atuh hirup teh. Sakadar hayang dahar wareg, budak bisa jajan meneh hese Gusti. Kunaon atuh abdi ditakdirkeun jadi jalma malarat Gusti. Kitu ngeceritna hate Cewati. Bari teu karasa Cipanon geus nyalangkrung. Keur kitu torojol
si bogel norojol. Hatena rada kaubaran sabab kilometer henteu jejeritan teuing ari geus diparabantoken mah sok sanajan ngan ukur 20.000. Kunaon nyi siga nu rek leweh kitu geuning kunaon cek si bogel api-api teu nyaho. Kieu-kieu teuing hirup urang teh nya Kang. Keur mah malarat balangsak ku pamarentah oge teu dibantu di Kang. Lah ulah sok ngarepkeun bantuan ti pamarentah sabab pamarentah oge bantuaneun urang. Buktina pan tiap tahun minta pajak ka urang. Beureun eta pamarentah ngarepkeun pisan ka urang. Nya bener oge Kang. Terus kudu kumaha tuh urang ayeuna? Geus lah jempe. Sakedeung deui magrib mending gerak ka cai weju kayo. Cek si bogel. Cewati nurut. Cung atuh cengkat tuluy ngaleos. Sedengkeun kaayaan alam di luar geus reup-reupan. Sakedeung deui oge peuting bakal datang ngeganti beurang. Teu lila ngong kadenge sora adan ti musola ti kajauhan. Disusul ku sora adan ti tajug-tajug sorana meuni reang patembalan. Gancangna carita caturkeun poe isukna. Si bogel harita keur ngajentul dina golodok. Ari Cewati keur ngaliwat di dapur. Sedengkeun barudakna anu dua geus arindit ka sakola. Si bogel mah geus biasa ari isuk-isuk teh diuk ngajentul bari ngumbar lamunan. Ngeunah teuing lamun siga batur hirup sagala aya. Wayah kieu teh meureun geus mumuluk hamburger. Beurangna jalan-jalan shopping ka mall. Terus healing ka tempat rekreasi bari mawa mobil anyar. Kabayang turun tina mobil ngaleng cangkeng pamajikan. Tuluy budak ajrag-ajragan pada saruka bunga. Duh. Cek si bogel ngagarendang sorangan. Bari panona mah mencrong kana kekembangan anu dientrepan ku kupu-kupu. Tibeh kidul rentang-rentang katenjo. Aya dua urang jalma leumpang muru ka manehna. Eta dua urang jalma teh anu tayalian si Taslim jeung si Arman. Beuki lila beuki deukeut. Bareng geus deukeut harita si Taslim langsung ngagorowok. Atuh si bogel kuat ka ngajumbul lamunanna langsung purai. Mang Ogel, isuk-isuk geus ngalamun. Daripada ngalamun mending gawe hayu ah. Urang boga proyek ya Mang. Cek si Taslim. Gawe naon euy Lim? Tembal si bogel. Bari neuteup ka dua sobatna. Aya nu nitah gawe di pasar Mang. Mun jalan jeruk cenah. Lumayan lah. Nu penting mah menang duit Mang. Cek si Arman anu nembalan. Kituna teh bari gek diuk gigireun si bogel. Si Taslim oge nurutan gek diuk. Ya hayu atuh. Tapi nu nitahna lain babohim lain. Babohim lain. Nya lain atuh Mang. Hoream teuing lah dititah ku si bohim mah. Daek nitah muruhan embung. Jalma kitu mah awal jeung akhir oge bakal aya wawalesna Kang. Ke oge beak hartana aya nu ngagarong geura.
atawa engke oge bakal burut segede berenuk kanyutna Kang. Tungtung nama jalma nu tiluan teh ngadon hoghag ngobrol sagala diobrolkeun. Sanggeus ngarasa cukup pok si Taslim nyarita mungkas obrolan. Haye tuh Akang, urang ka pasar geus mejeun ayeuna sigana ayeuna waktuna yeuh sabab kulumpangna oge aya kana setengah jam ya Kang. Da urang arek ngojek teu boga duit, wayahna kudu leumpang Kang. Cek si Taslim. Heunya hayu. Ke, dewek rek bebeja heula nya ka indungna barudak dagoan. Cek si Bogel bari jung cengkat tuluy ngaleos ka jero imah rek bebeja ka Cewati pamajikanana. Asup ka jero kasampak teh Cewati keur ngakeul bari rambisak sabab hatena nyeri rek dahar teu boga deungeun sangu. Duit nu kamari 7.000 dibahankeun ka dua anakna. Barang salakina datang langsung nyusut Cipanon tuluy cengkat rek nyokot piring. Sarapan heula Kang, ieu sareng uyah. Cek Cewati. Ah moal, Akang marek nginum we cai haneut. Jawab si Bogel bari tuluy nyicikeun cai tina teko kana gelas. Regot nginum. Geus kitu cengkat deui. Atuh Cewati cengkat tuluy neuteup ka salakina. Rek ka mana kitu ayeuna Kang? Itu si Taslim jeung Jang Arman ngajak gawe di pasar cenah. Dungakeun we akangnya sing meunang buruhan anu gede. Cek si Bogel bari ngadeuketan. Geus kitu celengok we nyium tarang Cewati bari ngusapan imbitna. Ari Cewati ukur unggek. Nya geus kitu mah si Bogel ngaleos rek nyamperkeun deui dua sobatna. Barang geus aya di luar langsung si Taslim jeung si Arman carengkat. Nya geus kitu mah tiluanana leumpang rek indit ka pasar. Ke. Nah saha di pasar nu nitah gawe ka urang teh? Lim man. Cek si Bogel tumanya. Eta bos datang, Kang. Eta teh bos buah-buahan. Ayeuna tas panen jeruk cenah. Keur kirim keunon ka Jakarta. Kitu nyaritana mah Kang. Cek si Taslim. Oh, ari urang rek irah jadi bos nanya euy. Asa batur wae nu jadi bos teh nya. Cek si Arman mairan. Bos naon ari nyane Deul Arman? Bos songot Kang. Sajajalan teh bari ngobrol sakapeung bari hareureuy ngarahan teu karasa teuing capena. Teu kacatur lila di jalana. Nya akhirna tiluanana tarepi oge ka pasar. Anu katelah pasar Parapatan. Kaayaan di pasar cukup rame. Loba ibu-ibu anu arek balanja. Sosanajan ayeuna mah keur usumna balanja online, tapi teu saeutik anu milih balanja ku cara langsung. Sabab hayang katingali heula barangna ngarah henteu kabobodo. Ngarah henteu kajadian sistem ijon. Mang Bogel jeung dua baturna sing larandeg. Si Taslim luak lieu. Barang bre kabeh kidul. Si Taslim nyerenge. Tuh, sigana mah jerukna itu tuh anu loba tuh. Tapi kamananya bos datang nanya eueuh geuning euy. Cek si Taslim bari nunjuk kana gundukan jeruk Bali. Ya hayu atuh urang ka ditu ayo sampeurkeun heula. Cek si Bogel. Nya antuk nama tiluanana laleumpang. Muruk kalebah gundukan jeruk. Aya oge anu geus dikarungan jerukna teh. Barang tiluanana nepi ka dinya, harita bos tatang oge norojol datang. Nah, benih lila-lila teuing Taslim.
Das di mana heula maneh teh kaburu burang panten yo. Cek Bos Tatang setengah ngambak. Doh, hampura bos. Da kuring mah leumpang atuh ti mana jadi lila nepina bos. Temal si Taslim. Oh, sok aduh dah. Ayeuna geura ujalan ka ditu. Ka sisi tuh, ka Satamplat tuh, deket mobil kol gundul tuh. Cek Bos Tatang bari nunjuk. Atuh teu talangke deui, kajen capek lantaran karek anjog. Di luarna langsung regeyeng weh ngunjalan jeruk. Si Taslim jeung si Arman meniti beberge. Sabab jeruk sakarung teh beratna meh hampir 80 atawa sakintal. Tapi pikeun si Bogel mah regeyeng weh bangun anu hampangeunakar. Menang sababaraha balikan ngunjal tapi jeruk masih loba keneh. Si Taslim jeung si Arman geus sing arengap tuluy ngaso heula. Ari si Bogel mah terus we digawe sabab hayang tereh beres. Bos Tatang ngamanoran bari molotot. Taslim, Arman, buru jalan deui si teh ngara tere beres ah, beurang yo, gancang buru. Cek Bos Tatang nyentak kanu duaan. Si Taslim jeung si Arman kapaksa carengkat tuluy digarawe deui. Nya akhirna mah jeruk teh beres we diunjalan ku tiluan. Anu tiluan sanggeus beres langsung sing kedeprek diuk ngalungsar bari mandi kesang. Torojol Bos Tatang nyamperkeun bade tuluy ngasongkeun duit 100.000. Ya buruna yo, bagi tilunya. Cek Bos Tatang. Anu tiluan manibun celik. Gawe sakitu capena tur ripuhna luar biasa. Ngadon diberes 100.000. Atuh si Taslim kapaksa nampanan eta duit. Bari hate mah nyelekit tapi teu bisa majar kumaha. Hayu Kang, urang geus sieun labeteung Kang. Urang jajan burcang we tuh di ditu Kang, sugan mahi duitna Kang. Cek si Taslim. Nya hayu. Da dewek oge lapar ieu teh Lim. Temal si Bogel. Bring atuh tiluanana muru ka warung bubur kacang. Barang nepi ka warung langsung mesen 3 mangkok. Anu dagangna langsung ngaladangan nyiukan bubur tina buleng kana mangkok. Bubur kacang hejo dicampur jeung ketan hideung dikucuran ku cai pati. Sok-sok ditunda di hareupeun tiluan. Sanggeus bubur siap teu antap parah deui. Bubur langsung diketap bangun anu laparnakeun. Kieu nya ari gawe ngadalkeun tanaga mah euy. Capek tapi buruna samenel pisan Kang. Cek si Arman bari nyuruput sesa buburna. Heeh, tanaga teh meni dibumurah padahal mah nya. Aduh, si Tatang teh pan loba duitna padahal mah, tapi meni pelit-pelit teuing. Ka urang mere 100.000 ku tiluan, teuh aing. Temal si Taslim. Heueuh, lamun kieu wae hirup pasti urang bakal salawasna malarat euy. Sedangkeun umur urang teh beuki 8 beuki ngolotan. Ayeuna wae urang keur ngora sakiripuhna. Kumaha engke lamun geus kolot sia liman. Cek si Bogel bari ngomong teh panonna mah mencerong keluar nenjok kendaraan anu lalar liwat. Aduh, terus urang kudu kumaha tuh Kang? Si Taslim jeung si Arman ngomong nameh bareng bari netep ka si Bogel. Nya teuing atuh, dewek oge bingung ieu teh. Jawab si Bogel. Ih, hari sugan teh boga ide. Da uing oge geus bosen atuh hirup sangsara kieu teh Kang. Aduh, geus bosen. Cek si Taslim. Nya uing oge geus capek jadi jalma malarat teh.
kudu kumaha teu ayeuna Kang ngarah bisa jadi jalma beunghar. Cek si Arman. Nya heueuh sarua sanasib urang teh. Tapi lamun ditengetan ku urangnya jalma-jalma nu baleungar pasti usahana teh henteu sabongbrong euy. Henteu sajujurna usaha eta teh. Cek si Bogel. Oke, maksudna teu sajujurna usaha teh kumaha Kang? Asa teu ngarti euy mah Kang. Cek si Taslim ti kerung-kerung we tarangna. Kieu lim kieu. Jalma-jalma nu baleunghar lamun diperhatikeun eta usahana teh asa teu walajar euy. Sok tempo aya nu dagang make panglaris di dukun tuh. Aya anu ngurangan timbangan. Aya anu nipu sawareh dagangan dicampur jeung anu goreng. Aya nu medit kabina-bina. Aya oge anu munjung ka setan siluman di Gunung Kawi. Jarang aya jalma beunghar anu ladang tina kajujuran. Tina 100 urang paling saurang 2 urang gitu malim man. Tapi henteu kabeh meureun Kang. Buktina loba geuning pajabat anu baleunghar. Komo pajabat baseuh atulahana ge deuleu Teh Salim. Pajabat baseuh teh naon Mang? Pajabat baseuh teh anu jabatanana loba keur palingeun, loba keur korupsieun deuleu. Oh, sugan teh pajabat anu tas digujubar pajabat baseuh teh Kang. Tiluanana meuni aran teu ngarobrol ngaler ngidul. Anu akhirna mah sagala diobrolkeun. Sanggeus ngarasa cukup lila tuluy si Taslim mayaran kurut dahar bubur. Nya duit teh 170.000. Geus kitu duit dibagi 3. Si Taslim jeung si Arman ngelehan nyokot 20.000 sewang. Ari si Bogel diberi 30.000. Nah atuh mamang anu kebagian gede ieu teh. Kapan urang teh sarua capena sarua gawe ieu teh. Cek si Bogel. Keun bae lah Mang. Kapan urang mah masih bujangan can boga rasekuaneun Kang. Sok lah akang 30 keun uing 20.000 uang Kang. Cek si Taslim. Ge ayeuna terus rek kumaha deui yeuh Kang? Cek si Arman. Nya teuing atuh rek balik atawa rek ulin ieu teh di pasar. Sugan aya deui nu nita manggul euy. Cek si Bogel. Hayu atuh urang cobaan heula ka jero pasar Kang. Mumpung poe Minggu rada rame ieu Kang. Cek si Taslim. Nya geus kitu mah tiluanana tuluy sing kojengkang ti jero warung arek muru ka jero pasar deui. Arek nyiar pangguleun sugan aya anu butuheun ku tanaga maraneh. Ke. Kumaha lamun urang mencar we euy ngaratereh meunang langganan. Keun lah sawae anu parang rezekina urang silibejana yo. Cek si Bogel boga kamandang. Nyamang euy mending mencar. Keun bae lah aya nu nitah saeutik-eutikeun oge. Biasana ibu-ibu ye anu rarebo bawa anana sok butuheun kanu mantuan Kang. Cek si Taslim satuju kana kamandang ti si Bogel. Nyalah mending kitu keun lah uing anu kabeh ditu tuh. Cek si Arman bari nunjuk ngidul. Nya sanggeus mupakat mah akhirna tiluanana mencar di jero pasar neangan jalma anu butuh ku tenagana. Harita si Bogel seseledak jeung para pangunjung pasar. Bari alak ilik susuganan aya jalma anu sakirana butuh ku tukang kuli panggul. Bre, kata Enjo, saurang ibu-ibu anu awakna rada gede keur ugal-ugil ngagugusur karung. Ku si Bogel gancang dideuketan. Pok si Bogel nyarita.
bade dipangbanggulkeun ku abdi Bu. Hanya sok atuh. Tuh bawa ka ditu deket panggilingan kalapa. Cek si ibu bari nunjuk ke tempat panggilingan kalapa. Teu dililakeun deui Ngan regeyeng we. eta karung anu eusina kalapa teh dipanggul dibawa ka deket tempat panggilingan ku si Bogel. Sanggeus deukeut ka panggilingan cag karung diecagkeun. Geus kitu si Bogel ngalieuk ningalian si ibu anu bogana. Katempo si ibu keur balanja sembako, si Bogel terus nyamperkeun rek menta keur ongkosna. Bu, atos tuh ditunda di ditu karungna. Ayeuna abdi bade nyuhunkeun ongkosna. Sabaraha we sakersana Bu. Cek si Bogel. Tuani matokeun harga. Si ibu musiwal. Celeng mere duit goceng. Si Bogel teu loba ngomong, langsung ngaleos. Rek neangan deui nu butuh tanaga. Leumpang ka Blok B. Didinya tempat kios-kios anu ngajual bubuahan tukang dagang meuni reang pada nawarkeun daganganana. Arsi Bogel luak liuk rarat reret. Teu lila bre. Katempo aya saurang aki-aki keur guhat-guhit rek ngangkat cau hujung saturuy. Atau si Bogel gancang adeukedan. Peryogi bantosan mana wiki? Cek si Bogel. Nya jang, cik aduh pangyandakeun tuh ka ditu kadeugeudeuan ka pangkalan ojek sok pangyandakeun ya. Cek si Aki. Teu anta parah deui cau hujung saturuy landung teh dipanggul ku si Bogel. Mendingan sakiriwil terus dibawa leumpang ka deukeut pangkalan ojek. Jalma-jalma nu parang nenjo loba nu gogodeg muji kana tanaga si Bogel. Hebat euy, jalma pendek tapi kuat manggul cau nu sakitu landung na saturu euy. Cek salah saurang jalma. Nya, kajon beke tapi kuateun oge etaeunnya. Etaeun nama panjang beureun jigana we. Saurang jalma nyelengkeung. Sanggeus nepi ka pangkalan ojek, cag cau diecagkeun deukeut pangkalan ojek. Geus kitu si Bogel balik deui ka deukeuteun si Aki rek menta keur buruhna. Si Aki surti gancang usiwal terus mere duit 10.000. Ku si Bogel ditampanan. Manehna hatena bungah jadi rada kaubaran. Sabab ayeuna geus meunang 2 urang anu nitah. Geus kitu mah si Bogel kukurlingan deui ngideran pasar. Sedangkan waktu terus nyerelek kawanci sorenakeun. Kira-kira jam 5 sore si Bogel aya deui anu nitah. Ayeuna mah ngakutan kentang anu karek turun tina mobil pusok, dititah di akutan dibawa ka gudang. Sedangkan jalan anu ka gudang jalana meuni sempit, jadi otomatis kudu dipanggul ku jalma Bogel. Nya kabeneran pisan ku si Bogel dah hese lamun dipanggul ku tukang panggul anu awakna gede luhur mah, atau make gorobak atawa dorongan geus pasti sulit bakal ti gereduk jeung ti kararayit. Sok mang angkutan tuh ka gudang nu aya di tungtung jalan gang ieu mang. Cek nu bogana. Mangga siap bos. Jawab si Bogel bari rageyeng ngarawuk karung wadah kentang dipanggul dikana tak-takeun tuluy dibawa leumpang muru ka gudang. Lempangna ngagedig setengah lumpat ngarah gancang. Nepi ka wanci magrib manggulan kentang tacan rengse. Si Bogel mentang ngaso heula arek salat. Tapi kuno bogana teu diidinan. Alasanana mah kagok. Eta oge ari dahareun jeung inuman mah disadiakeun. Ngan teu meunang bari ngaso lila-lila. Kudu regot nginum terus manggul deui. Hate si Bogel
rada nyeredet sabab awakna asa disarwakeun jeung sato anu diperes tanagana wungkul teu dibere waktu pikeun rehat tapi kapaksa daripada engke teu diburuhan nya kapaksa terus digawean sok sanajan teu dibere kasempatan pikeun istirahat. Tapi nalika wanci geus asup kana wanci Isya, nah atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah anjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur teu payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.